10 MIPA hiji kelompok hiji. Tepangkeun nami abdi Rohayati Marseliana. Tepangkeun nami abdi Najwa Awalia. Tepangkeun nami abdi Zalfa Safira Kirana. Tepangkeun nami abdi Nur Aini Rahmatu Saleha. Assalamualaikum, punten Pak, bade ngaganggu sakedap. Kumaha abdi tiasa nyuhunkeun waktosna. Bangga. Sata acan kana patarosan inti, abdi tiasa terang nami Bapak saha? Bapak Dedi. Yuswa Bapak teh sabaraha? 33. Iraha Bapak icalan katoprak teh? Aduh, hanya. Tas lami Pak. Nah, sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun. Mana Bapak teh menang ide ngadamel katoprak teh? Nah, idenya karena apa hanya? Karena saya kerjaan, akhirnya kasih apa nah, nah, saatnya pemajikan ngajarkan. Aku pamajikan diajarkeun ayeuna sorangan. Oh, Mana asal Bapak teh? di Cirebon. Ning terang, kami penghasilan sapapoe sabaraha? Ya, kadang-kadang 20, kadang-kadang 100, kadang-kadang lebih. Tentu itu. Sabaraha modal anu dibutuhkan kanggo icalan katoprak? Nah, sekitar 5 juta. Bisa lebih, bisa kurang. Bapak icalan teh dugi tabu sabaraha? Jam genap sampai sancan dulu. Si jam genep sampai saat acan juhur. Pohon. Saha wae anu ngabantosan Bapak teh dina icalan katoprak teh? Memastikan itu Pamajikan unggul. nuhun. Satu. Nah, Bapak buat milih icalan katoprak. Ya, pan hari katoprak diri nu dagangna saltik. Saltik jadi mendak. Bae geus boga persaingan. Naon sabab Bapak teh ngadamel katoprak? Ya kan jangan arto, Mas. Nyangan artos. Bet. Salian ngadamel ketoprak aya teu padamel anu sejena. Tuh ketoprak buku sampai. Kumaha awalna Bapak ngamimitian icalan ketoprak teh? Sebenarnya saingan gawe. Keluar. Gawe daripada nganggur. Non baik kiat pikeun barudak ngora nu hoyong ngajalankeun bisnis usaha. Kudu mah sabar.